Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalina wa auliya'i wa suhadi wa sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan la Syaikhul Qadir Al-Jilani wa usan la Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa radhiyallahu anhum wa usan la musanniful kitab tasrifan Kiai Haji Khair Afandi Miftahul Huda Manon Jaya Tasikmalaya Wasuluhi Mupuri Muassisilati wa mu'minina wa mu'minatul muslimin wa muslimat al-ahiyya minhum wal amat lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil lana amin. Alhamdulillah batepang di parang sareng para wargi sadayana urang lajengkeun kana tasrifan sulasi sareng tasrifan rubai. Jumlahna tasrifan teh sadayana aya 35 bab. Sadayana diaos dina kitab Kailani. Tah rangkuman kitab Kailani teh ku para ulama-ulama dibukukeun nyaeta ditasrifkeun, dibukukeun tasrifanana. Jadi di bab-bab. Tasrifan teh kabagi kana dua, aya anu bangsa sulasi hartina 3 aksarana, bangsa rubai hartina bangsa 4 aksarana. Bab tasrif anu sulasi teh kabagi kana 3, kabagi kana 2, aya anu mujarrad, aya anu majid. Hartina mujarrad teh kosong tinu panambah, majid teh hartina ditambahan. Berarti sulasi kosong tinu panambah hartina sulasi mujarrad. Sulasi anu ditambahan berarti hartina sulasi majid. Sulasi mujarrad sadayana aya 6 bab, tos aya dina playlist tasrifanana nya. Ieu babna 1 2 3 4 5 6. Sulasi majid sadayana kabagi kana 3 bagian. Sulasi majid mah aya nu warna awal hartina sulasi 3 aksarana warna awal ditambahan 1 jadi 4 aksarana. Contona ieu wazan af'ala hamzah fa'ain lam 4 aksarana. Aya nu warna sani hartina warna kadua berarti sulasi 3 masih ditambahan sani 2 berarti 3 tambah 2 5 aksarana. Mana contona wazana in fa'ala hamzah nun fa'ain lam 5 aksarana. Sulasi majid warna awal sadayana aya 3 bab, af'ala fa'ala wazana. Sulasi majid warna sani sadayana aya 5 bab, 1 2 3 4 5. Sadayana ge atosnya sulasi majid warna awal sang sulasi majid warna sani tasrifanana aya di playlist dina playlist sulasi tasrifan bil sulasi majid. Warna katilu ayeuna teh sulasi majid warna katilu berarti sulasi 3 masih ditambahan warna 3 berarti 3 tambah 3 genep aksarana ieu wazana. Contona wazan istaf'ala hamzah sa ta fa'ain lam genep. Mauzun istakhraja tasadayana teh sulasi majid warna sani bab sulasi majid warna katilu teh atau warna salis teh aya 4 bab. Kamari atos bab kahiji bab kadua ayeuna bab katilu. Bab katilu teh nincak kana wazan if'awala maujun ijlawada. Biasana di pasantren-pasantren sok diarapalkeun tasrifan anu 35 bab ieu. Engke dites sareng engke bakal aya lomba musabaqah dina bab tasrif atau dina cabang tasrifan. Cirina sulasi majid warna katilu bab katilu. Ari cirina sulasi majid warna katilu bab katilu fi'il madina genep aksarana. Asalna 3 panambahna 3 tur panambahna hamzah dina mimitina jeung waw 2 antara ain fi'il jeung lam fi'il. Contohnya seperti wazan if awala fi'il madina teh genep aksarana. Sulasi 3 mazid ditambahan warna salis 3 berarti 3 tambah 3 genep. Hamzah fa'ain waw lam. Wawna di double ieu teh 2 sabab aya tasdidan. Wawna 2 nandakeun tasdid teh. Maujuna ijlawada hamzah jala waw za.
asalna jalada tuluy ditambahan hamzah dina mimitina jeung waw dua antara fa'il jeung lam fi'il. Jadi wazan if'awala mauzun ijlawada. Asalna jalada ditambahan hamzah samemeh mimitina jadi ijlada. Geus ijlada tambahan deui waw anu ditasdid antara ain fi'il jeung lam fi'il jadi ijlawada. Lamun nasoro berarti tambahan hamzah samemehna jadi in soro. Geus in soro gitu tambahan waw anu ditasdid antara ain fi'il jeung lam fi'il berarti jadi in sawaro gitu. Nasoro jadi in sawaro. Lamun doroba berarti jadi idrawaba. Lamun pataha berarti jadi ibtawaha. Lamun alima berarti jadi i'lawama. Lamun hasuna berarti jadi ihsawana gitu. Kumaha tasrifanana tah ieu tasrifana teh. Wazana if awwala yaf'awilu if iwalan fahuwa muf'awwilun wa dzaka muf'awwalun bihi. If awwila taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun maujuna ijlawwadha yajlawwidhu ijliwwadan fahuwa mujlawwidun wa dzaka mujlawwadun bihi. Ijlawwidh la tajlawwidh mujlawwadun mujlawwadun. Ayeuna ganti tatengger nama eta bae tilu hungkul aksarana tuluy ditambahan hamzah samemeh papiil jeung ditambahan waw anu ditasdid antara papiil jeung lam fiil gitu tatenggerna teh. Lamun lapad nasoro jadi in sawwaro tasrifkeun in sawwaro yan sawwiru in siwaron fahuwa munsawwirun wa dzaka munsawwarun bihi. In sawwir la tansawwir munsawwarun munsawwarun. Lapan deui balada jadi iblawada. Iblawada ya belawwidu ibliwadan fahuwa mudlawwidun wa dzaka mudlawwadun bihi. Iblawwid la tablawwid mublawwadun mublawwadun. Lapa doroba asupkeun kana sulasi majid warna sani warna salis bab warna sani bab katilu. Sulasi majid warna salis bab katilu. Doroba jadi idrawaba yadrawwibu idriwaban fahuwa mudrawwibun wa dzaka mudrawwabun bihi. Idrawwib la tadrawwib mudrawwabun mudrawwabun. Binana naon ieu? Bina sulasi majid warna katilu bab katilu. Ari binana sulasi majid warna katilu bab katilu eta khusus pikeun bina mubalaghah lazim. Hartina banget lazimna. Contohna saperti lapad ijlawada al ibilu. Ijlawada geus banget ngacirna naon al ibilu onta. Tah lapad ijlawada al ibilu teh binana mubalaghah lazim. Sabab banget lazimna gitu. Jadi banget lazimna. Ngabecirnya ijlawada geus banget ngabecirna naon al ibilu onta. Jadi lazim banget gitu. Lazim teh fi'il fa'il teu ngabutuhkeun kana maf'ul. Lamun anu ngabutuhkeun kana maf'ul fi'ilna fi'il muta'addi. Contohna lapad doroba jaidun amron. Doroba geus neunggeul sa jaidun ki jaid, amron ka ki amar, eta mah fi'il muta'addi. Lamun lazim mah contohna ieu ijlawada al ibilu. Ijlawada geus banget ngabecirna naon al ibilu onta. Berarti fi'il fa'il teu ngabutuhkeun kana maf'ul atawa teu ngabutuhkeun kana subjek. Sakitulah tasrifan bil sulasi majid warna salis bab katilu. Engke lajengkeun kana sulasi majid warna salis bab kaopat nyata fi'il sulasi majid anu terakhir. Wallahu a'lam bissawab.